aduh jalan jauh keneh deui ojek biasa sok ngaliwat ojek teh jadi teang nu di Garawe teh bisi coba lener diukur lah sugan ojek ngaliwat itu motornya ngaliwat lain ojek ngerenti mah nah geuning eta ojek ojek kadu tumang lah ke mana elah ada deket paling sabaraha sakilo lah yang geus pegal lumpang bet tadi nu digawe kebun jambu ongkosna heula kene lah kumaha sabaraha eta sabaraha sakilo geus 50.000 lah jauh atuh dah mahal teuing 50.000 setengahna ge tuh tapi itu paling di mana sok di dia tukang ojek mah aya kebenaran ngaliwat tapi geus lah geus kumangke bae geus naik mah ieu di tukang naik mah di tukang kayak tanu geus pakai helm mah geus deket di leuweung ieu aya bapak polisi nang hampura ka polisi di leuweung aduh buat lemah mabok mundur kurang bawanya guys datang lah bisa itu biar aing bisa nyungsep mabok ya bawa motor iya jambuna badut tuh bon jambuna mah tadi yang mana ongkosna mana heula dihitung heula nah jadi salawe ribu pan tadi 50.000 janjina 50.000 ya disetiran ke saha aku kumaha nah terus manehna ngilu di bonceng tuh 50 potong maneh bayar deui ka aing sia tadi bonceng